main game ah. Main game di rumah aing bisa kita itu iya si rumah aing punya tempat mulai di pos ingin ke pos nah aing mah benar main game di rumah kamu diganggu wae aing. Oh, kunci. Sepatu aing ke mana? Kesana capit. Motor sama rumah. Pada amat yang penting main game ngeganggu. Panas berebut ini tim ke pos main game di pos aing lima luar bener aing cuma diganggu aing di situ. Nah, dia main ganggu meureun. Sepi dia. Dan game dia aing mah. Makan terus jadi halis saya nyaduk. Aduh, mananya? Ini mana? Goblok kebakar sendiri harusnya. Buka duit mana? Wah, aduh, semoga boga duit. Orang neangan di atuh aya, orang neangan mangsa. Ayo lah, kamari gagal kan ya. Ayo orang neangan di mangsa, sugan aya. Wah, bener. Nyabang. Buru atuh kirupan kemarin sama Gana halus motorna ge lebat di bawah. Euy. Kumaha ada konjen santai. Ah. Oh, nyana anjing teh. Kok geus teh? Aing mau docan wareg oge. Woi. Woi. Ayo. Ibu bana mah Bang. Ajar. Kamu anjing. Woi. Dia teh menera rusuk ieu. Dia aing motor di ditu aya kepangieun ku nu bogana. Ayo kurang neangan Mang Sadika itu ah. Baru kan. Parkirkan tong jalan itu dengan parkirkan. Dan itu mah yang mangsanya. Goblok si aya wae. Anjir teh.
aing modal ge can beres goblok teh. Cik. Goblok teh di imah aya nu ngaganggu main game teh. Si emak jeung Adi si Hesti. Ya dieu anu mau motor ge goblok teh. Aing bilang di ka mana nih? Oh, di aing mah kudu ini teh we. Mana nya? Oh, aing ka Gunung Karang. Kali itu sugan approve si Adi aing baturan itu. Sugan loba awewe itu mah. Ciwi. Capek anya. Aing sila ya. Soream aing dieu teh. Ulin ke Gunung Karang anjir teh. Teh aprok yang barudak. Si Adi biasa suka aya di ditu. Lain aing tadi ge teh. Asa bau tai. Aing ke kamar tadi teh. Can omeh ini masih modal di pasir teh. Paingan anjir teh. Kok belus teh omeh heula. Ini kok main tai. Cuma bau tai mah. Dekos bodor semua. Kok salah teh. Bau meureun. Da urang ge lente ingat kana papatah si emak baheula. Pamatahan ka urang jeung ka si Siti ka Adi. Papatah si emak da ingat. Sam, Siti, maneh kudu diajar sabar, tawakal, jeung jujur cik si emak. Ada urang teh rek kumaha deui deh. Liur orang teh geus kurang sabar kumaha orang teh. Jeung ingat kata-kata si emak ka urang. Sagala rupa tong dibarengan ku nafsu cik si emak. Sagala rupa dibarengan ku nafsu pasti di ujungan ditungtungan ku hanyakal jeung penyesalan cik si emak. Maneh sagala rupa tong nafsuan. Setik-etik gelut, setik-etik deungel batur. Udah orangnya sayang tobat, sayang eureun mah urang. Udah kudu kumaha deui atuh. Jadi pancing-pancing wae ningana. Aya we cocoba jeung ujian atuh. Urang mau era kamari. Salah paham urang nelpon ka babaturan. Basa Adi ka Jambretan. Teu mah salah paham. Sok tengah sok atuh. Iya nu ngabangsa ieu. Ieu mah nulungan. Nulungan. Asli ieu mah. Ieu mah nulungan. Aduh. Tapi pan dompet ku si ieu, Adi. Salah paham. Geus lah nunggu mah geus. Anu inget tuh kana patah si emak nu kamari. Carana niiskeun pikiran jeung hati. Ayeuna kusik si emak kudu ngudu, salat jeung tadarus si emak eta hiji-hijina. Keun niiskeun pikiran.
anu kudu nguduh heula baca Quran geus kadang dia bulan asar si Darul kamarana si Hesti si Ipan biasa suka dieu pada si Siti ade keur sepi anjir teh sah bae nguduh heula ieu